Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Najmiatun Wari dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun wartaan parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kahareum, mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakalan menang 35 GB unggal bulan, guru bakalan menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngaluh waragan kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap, amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.